Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wa nadarur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Ari hukumna ningali lalaki ka awewe eta aya 7 bagian. Jadi ningali teh hiji lalaki ka awewe aya 7 bagian. Aya 7 hukum. Ahadahuma nadruhu ila ajnabiyati li ghairi hajatin. Kahiji ningalina si lalaki ka awewe sejen karena eueuh pangabutuh. Pagairu jaizun maka eta teu meunang. Eueuh bubutuh mah misalna urang ka warung anu jagaana teh awewe, tah eta mah urang butuh balanja, maka eta meunang. Tapi lamun teu aya bubutuh mah maka teu meunang. Maka bareneran keneh awewe anu marake cadar lamun mikir ka dinya mah. Kitu sabab lalaki teu meunang ningali ka awewe sejen kecuali aya bubutuh. Gitu. Wasani nadruhu ila jaujatihi jeung kadua ningali si lalaki ka pamajikanna wa amatihi jeung ka amahna payasusu ayasduro ila ma'adamal farza minhuma. Maka eta meunang ningali si lalaki kana perkara anggahota salian parji pamajikanna jeung amahna. Jadi lamun si lalaki ningali kana anggahota pamajikanana atawa amahna eta meunang sadayana kecuali parjina pamajikan jeung amah. Anu teu meunang ditingali imah, anu teu meunang katingali imah. Salian eta mah mangga meunang. Parji teh bobogahanana. Gitu. Salajengna wasalisu nadruhu ila zawatil muharimihi jeung katilu ningali si lalaki ka mahram-mahromna manehanana au amatihi atawa ka amatna al muzawajati anu dikawinkeun ka batur payazuzu bima maka eta meunang. Jadi ningali na hiji lalaki ka mahram-mahromna, mahram di dieu teh ka kaluargana, keluarga manehanana atawa ka amahna anu dikawinkeun ka batur. Misalna boga amah budak beulian, imah ngomongkeun nyaritakeun zaman baheula zaman perang. Zaman ayeuna mah alhamdulillah teu aya. Tah ka mahram jeung ka amahna anu dikawinkeun ka batur maka eta meunang ningali dina salian perkara adama baina surati wa rukbati, dina salian perkara bujal jeung dengkul. Mahram urang, adi, dulur, keluarga urang eta kaasupna mahram. Meunang ningali sakabehna kecuali antara bujal jeung dengkul. Sumawona ka amah anu dikawinkeun ka batur, ku urang dikawinkeun ka batur. Maka meunang ningali dina sajumlahna anggahota kecuali antara bujal jeung dengkul. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.